Wah cepet. Mending olahraga yuk orang. Beh, awet muda. Ayo, Yuk. yuk. Atuh coba aja 5 bae, keluarkan jurus sia, jurus pamungkas naon. Bawa eles ini lampir. Jong lempang jong. Lamun eles saya lapor dai ke aing nya. Jong lempang. Ya, antep orangnya. Ayo ngosong-ngosong liuk. Karus man. Coba aing mesek bangungeuna itu dang dari si Misja. Dong nama pulen ieu. Ya santai keres, tibra amat doang nanya. Coba ingin keluarkan. Ki, udah SB. Enan ceng. Nah ki, pula nek bebeja bahwa pula eleh ku si nenek peot ku jurus colok bol na. Lah sugan teh ngaulang teh anak merek kulub tanah sih ya. Atuh nges jajal encan ku jurus akin barato di teh ka kumaneh. Encan karek jurus ku kotak doang. Atuh coba aja 5 bae, keluarkan jurus sia, jurus pamungkas naon. Bawa eles ini lampir. Jong lempang jong. Lamun eles saya lapor dai ke aing nya. Jong lempang. Turun ki atas bebeja. Jong. Stop. Ayo si Basir kemana? Muri yang panas kiasan. Oh jong, balik jong. Lagan. Aca-aca. Siya nu ganeng. Oke, na lampir aing kita hula ganeng taku sia. Lagan yang tu aing betul aing lapar. Urang rambut dam dari si Sultan tuh sugan teh. Siap. Coba duluan heula urang. Gua mah terame. Oh, kebeneran urang rehe. Ayo. Terus aca-aca si picak teh si Sultan. Kalau si eta nya jorok saseleba aing sing nah. Ayo gerak, betul aing mesti kuat, peot. Mau cepet, duluan heula takal dangdeuna bisa dipeperantai ke si Sultan Misja bedus. Mis jaba bangor bantong. Oh di, saya urang gerak cabut. Ayo cabut. Tokat aing di gerak. Isi pageto. Cepet, urang koreana. Ayo bama loba. Jauh di tapi na. Wadang nama ieu. Kecaput kabeh meureun ya. Geus lah, tinggal kena lah. Ayo tinggal kena. Kayak bol cepel, aing mejusan heula takal dangdeuna anu can dicabut ku urang. Kalau sina bau pejusan. Beh teungeuna. Ayo bisi kapangi si Sultan Misja si bol karatan. Ayo. Coba aing mesek bangungeuna itu dang dari si Misja. Dong nama pulen ieu. Pulen amis. Doang kana nu bogaan ya mah. Ya nya ngeuna nya si Sultan. Bisa mah pelakana si Sultan mah. Saya kurang sok dipalingan banyak. Oh, Geus caung sarenong. urang isu mah maling deui. Oh, urang uleureun lah. Oke. Ya, antep orangnya. Ayo ngosong-ngosong liuk. Karus man. Bulan anjing doang kan si Sultan. Nah, bae cepet. Sembar poin kamar di ele. Diajian colok bool ngalojeh baueun. Nanti laporan ke si Hasan. Pasti nama. Barang sia ele aku si Sembara. Saya rabe koin diajarkeun Terus dulu, oke. modek bol kotok. Bonang berandar aing beatnya si lampir. Yang menjana betian. Bentar orang reng saya mantek ku si lampir ya.
Kena poin kapangi diajak gelut ku aing. Tenyawa aing boga jurus ngapak. Setan meren. Anjing doang. Oh amat dipelakeun heula. Lumayan nih jeung isuk ban nama jadi. Aing mah capek melakan dungakan mah sepeot bae aing masuk sareksek teh. Kapangi mah ku aing di ancalangkeun ieu. Aing mah capek-capek monyet doang. 4 bulan aing nyeunguan gede lagi ya. Lumayan jeung suluh lah. Jeung mulai meranginang. Wah cepat. Mending olahraga yuk orang. Deh, awet muda. Ayo, Yuk. yuk. Lapir, ulah gilek bae. Orang tas sia hirup keneh, pan aing mah jadi jukut. Aing mah moal pae nek males dendam ka sia. Sia ulah gari yang bae, biskuan micawawo. Ya hoba dilakban we dak. Bisi ku aing diantem deui, sia make jurus nalian hatep. Ditahan ku aneh ku jurus manupit anjing doang. Jurus manuk piti ya, dileget ku aing. Loba aing tuh leget nang geus karehek sabalen bae. Ya weh dak isin si eta surakan weh dak isin weh Surat rame-rame. Wih. Wih, sekali deui. Wih, bolan. weh nyurakan saya di bom ku yang nangaranteng ke Gunung Mokol. Ditahanan ku aing ku jurus mulung tutut. Lo berdua jangan nyurakan saya nanti saya isin. Kalau kamu isin sono pakai helm motor legenda biar gak isin. Ay ngalunjak ke sembaras kaset. Pamang bahasa teh sieun maka aing. Siap pewat aing ngomong sok kacaprek di teke be ku aing. Tah mending dagakeun bae puak aing. Bau amat pewat puak teh. Sakieu seungit parfumna. Bau belum baralak. Wah, pih, puak tehnya ku baunya bau belum rametuk. Lampir gitu loh si puak bau molto. Lah guru pugu bau sok ngalem serangan. Iya, ka guru sok ngomong gitu. Sangit gitu molto. Bau buanan mah. Nges, nget pas ini kan puak bau ge. Minggira koroyok aing wani mandariak aing. Aing mincangan suku dari ya. Guru-guru daek teh suku urang dipincangan ku sembara. Mal bisa aing mah dipincangan teh. Oh, guru mah kuat ieu dasar naga. Cek balawan oke guru boga kawani mah. Oke, pasti. Dari ya jangan berisik, Aisyah mah ngomong baik ke sembara. Fih, gengsi aing. Elah ku anak goreng gitu. Mas oke ayo gara-gara lut. Lawan murid, tuman. Sepun kana salana sia. Lah anak gua doang HP mitok itu nekalawan aing. Ish, jangan meremehkan anak muridku karena dia siluman keyeup. Lah geus meninggira lawan si Basir bae babaturan aing kerletik. Mana si Basir naga Allah gerak ka dieu kan. Si Basir mah kertapa keur ngasakeun mungkusan jurus kejo. Alah puak mer si Basir mah ku daekeun ngalmu teh paling kanan kejo bes boboko. Nyaho dia. Oh dari atuh percaya, ai dari atuh percaya mah aing neang si Basir na tungguan dari di dia. Siap. Kemana si Basirnya? Tapannya di mana?
lain si Basir na papadog. Basir, kerenan. Ya sembara. Padahal naing kerenan. Atas siya menang di mana Hui? Atau menang di dia ngalian. Siya masuk penyiaran perkara di si Sultan coba yang minta. Hang gitu. Ya setik baik. Kamu tadi mah ngomong-ngomong wari hayang. Isieunan deh. Ya. Ieu geus jeung aing kudu lapar bae pan. Ka kandang deurna. Naon? Sia dihukum gantung ke cerik. Toing. Paling ngaduduh ka sini lampir. Malah ka aing geus sini lampir nusok maling kandang deurna ge. Sama aja kamu memitnah si nenek lampir Basir. Udah terlanjur sembara. Biarlah saya tanggung derita ini sendiri. Biarlah Tuhan yang menghukum saya. Oke kalau begitu asal jangan diulangi lagi. Asyang asak can ilmu mungkus kejo. Udah dong Basir gitu loh. Oke harus ya. Aya naon ngageruan saya seganteng-ganteng komplit. Sia ditantang ku anak buah nenek lampir. Bener. Tanya mun aing geus boga jurus mungkus kejo teh. Mas asa ku 15 bulan di tapanaga. Anjurkeun ku aing. Ayo sembara, di mana si nenek peotna anak buahna segala? Begitu tuh. Tanya ka aing. Macam-macam kang aing. Mana? Jadi itu tuh. Dipaksakan ku aing kage bajuna, kerawek. Wah. Dia bacandinya. Ayo ulah komoy. Ayo, tangkon. Aing ngerengkas kali genterawang. Hancurkan base camp-na. Di mana tadi dia tuh? Oh, tuh di situ nakalapa. Lah, mau di situ cak wae. Lihat, wae. Di mana, Gagah? Di situ tadi mah tuh. Oh, itu. Oh, monyet doang. Tuh, si nenek tuh. Peot. Gitu hareng, hoi. Dianya doang manuk maninin. Dong piit segala. Ayo lawan anak buah nanya lawan si nenek lampir. Oke. Darian unang tangaing teh. Oh, aing. Mantas ngasakeun jurus mungkus kejo ang nyaho mah. Dari aing hanggelut jeung aing mah. Hayu ka sabra. Hayu. Hayu dia. Ini mah dari aing. Kayak lah. Soalnya jauh urang kudu make kapal. Ka sabra mah. Ngilos bae kabehan. Hayu anjing. Hayu nyet. Iya. Saya bisa ngilas enggak? Bisa. Ayo, gerak. Aing bisa ayo. Ayo. Wai. Mundur, legakeun jeung aing ngaluarkeun jurus mungkusan kaja mundur. Mundur. Sedidinya ta. Siap. Dong bangkong dia. Dong piit sia. Goreng dia deui. Dong piit. Terus dak. Rugi, woi, balas, rugi. Awas kali dak, rugi. Ya. Poro. Ngas.